Lesti Kejora ti dieu geus jadi keputusan Allah kudu jadi penyanyi di Jakarta. 1000 jelema ngahalangan moal mampu nu 1000 ngadon paeh. Nya tah saja jalan dipikir ai baheula gitu Lesti ka Jakarta ka Indosiar kumaha ngapung gitu. Da urang ge karek datang sakali ka dieu kuat geus ratu gangen teh. Kajen di udeng kajen di gamis kumaha cek umum si ayah anyar tobat. Ibu-ibu ulah waraga rumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD oge alhamdulillah di tengah-tengah urang sadayana simkuring tiasa silaturahmi sareng salah sahiji sepuh anu berhasil ngadidik murang kalihna jadi juru kawih nyatana ayah Lesti Kejora. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan ieu teh judulna teh cenah bejana pangaosan. Tah sabenerna ai pangaosan hayang naon? Nya cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun ibu cek ibu pangaosan hayang menang ilmu, ibu teh da geus baroga ilmu geus. Kuring nanya, ibu ai ngomongkeun batur dosa? Geus apaleun. Popolotot ka salaki dosa? Geus nyahoeun. Ibu ai pedit dosa? Ngomongkeun kagorengan batur dosa? Panas ku milik batur dosa? Ngahayab ku rizki batur dosa? Heunaha atuh geus nyaho teu eureun-eureun. Tah ku sakitu ge bisa disimpulkeun teu saban-saban jalma boga ilmu apal kana gawe, teu saban-saban jalma baroga agama nyaho kana gawena matak dicicingna agama tapi pasea anger wae agama nu mana nu nita pasea dina hirupna. Weh. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu kudu jadi cahaya. Tah matak ilmu teh bakal cicing di mana hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Jadi ilmu teh kudu cicing hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Lamun ilmu karek samet sirah eta ngaranna ngapalkeun, karek apal. Matak rata-rata jelema nu karek apal kana ilmu babadu. Seolah-olah neangan tanding, neangan lawan, disangkana ilmu teh adukeuneun padahal ilmu mah pigaweun. Tah matak ilmu teh cicingkeun dina hate. Lamun jelema geus boga ilmu dina hate, beuki luhur ilmu beuki era. Geuning ilmu urang teu kapigawe. Matak moal popolotot nitah ka batur, justru ilmu bakal nitah ka diri sorangan. Apal sodakoh bari gebrok sodakohna, apal zakat bari pek ejeung zakatna, apal tahajud bari ejeung tahajudna. Pan ibu ge arapal bab tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Nya pan ilmu teh era urang teh barapa ge apal bab sodakoh bab infak apal kuring mah yakin tapi naha fakir miskin diarantep ari karek ngadalil mah budak leutik ge nyahoeun tah praktekna nu hese matak ilmu teh geura caricing dina hate.
lamun ilmu cicing dina hate hampura nu dirobah lain tiung jeung baju tah ilmu teh kudu bisa ngarobah eusi hate Quran katalar hadis katalar kitab katalar ngantanya eusi hate lamun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur jit ka batur berarti ilmuna teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah ka sasama dina hirupna. Wow, tamadak sadar diri lamun urang boga ilmu nu kudu robah lain tiung jeung baju. Kalah lele gegan ting tiung saragam baju saragam ari hate teu saragam. Ari tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang para roho. Matak tina ilmu teh nu kudu robah teh eusi hate mun pedit gera bageur mun salah gera alus mun kedul gera daek mun goreng kasalaki gera bener tuh ku ilmu teh nu kudu robah teh hate lain tiung jeung baju. Iya mah saban-saban pengajian tiung jeung baju nu robah Senin bodas nganyuk bodas KB Salasa hejo KB Rebo beureum KB ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haben le mulian baju tah tina ilmu mah nu kudu robah mah eusi hate nu pedit gera balageur isuk ulah aya yatim teu sakola isuk ulah aya jompo teu boga imah isuk ulah aya nu kalaparan tah ladang ngaji teh barokah kaasaan manfaatna ku jelema nu lapar. Ieu mah ngaji mineng ngomongkeun batur anger ngewa ka sasama anger geuleuh ka batur anger jadi ngaji naon ngaji prek. Sabab ladang ngaji teh kudu tilu hiji kudu ngajirimna diri dua ngajinisna rasa tilu kudu ngawujudna bentuk. Lamun bener ilmu geus ngawujudna bentuk panon moal daek papolotot ka batur sabab dirina keur molototan dirina ceuli moal resep kana gosip bibir moal ngocobrot ngomongkeun batur ngalengkah moal deuk salah hate bakal nyacas bodas meleungit tina sifat panasan tah cahaya ilmu teh kaciri dina awak ge. Ieu mah ilmu laluhur batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu akhirna batur bisa dijual nu manehna henteu da kongkorong tina lajada ladang COD anu jam 8 paket begitu gini batur meuli sawah mun taber batur meuli mobil paeh pan capek lamun ngukut hate kitu mata kuring ngajak ilmu teh di mana tempatna lain sebatas nasirah gera cicing dina hate gera cicing dina rasa. Lamun jelema baroga ilmu geus cicing na rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang jadi jelema nu boga ilmu moal ngantep sangsara batur moal ngantep teu geunah batur moal ngantep miskinna batur moal ngantep batur teu boga imah rasa kumaha lamun teu boga imah anak urang kumaha lamun teu dahar dulur urang kumaha lamun sangsara teh dulur urang matak jelema nu boga ilmu turun jadi solusi keur kahirupan nu sabenerna. Well matak ieu teh kabeh ge nu hadir palsu. Ieu teh nu hadir teh hampura ku kuring disebut palsu kabeh oge. Gelis ibu gelis di make up di wedak make blush on aya kuring kabita sacongo buuk henteu. Naha sabab ieu mah nu katempo keur melaan kapalsuan. Dan nu aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek pan ngacai geus 2 kali wayah kieu mah. Wajar dek pengajian dangdan wajar dek pengajian make baju alus wajar dek pengajian make blush on wajar coba di imah sarapih kieu nya berarti urang teu keur melaan kapalsuan nu beunghar asli palsu dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup gaul jeung jelema nu leuwih boga imah hiji hayang 2 sertifikat dikabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul matak hakikat manusia kudu jadi asli atuh sok bener ulah sok miningan beungeut ku saweui nutupan kagorengan ku ibadah temongkeun ibadah nu sabenerna teh jeung eusi hate salat ka masjid pan masjid disebut Baitullah. Baitullah teh bumi Allah. Nah, di bumi Allah sok parasea. Bapak ge pasea hareupeun mitoha aya jempe na daerah ku mitoha ieu masjid disebut Baitullah. Ieu mah haben pasea di masjid eta eueuh kagableg ka era pasea di imah Allah. Bener? Matak sok alam lahir alam batin teh ibu di jarilbab eta teh alam lahir
tuluikeun sing alus di jilbab teh nutupan orat ngan wayahna ulah sebatas ditutupan sirahna kudu ditutupan oge eusina eusi sirah na teu era jilbab ngagayubug tapi kana gosip beuki na teu era ari jilbab badag kana kagorengan batur nepi ka renyem lamun teu ngomongkeun na teu era jilbab badag popolotot ka salaki berarti si eta karek samet di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna well empo bapak-bapak ngareret ka ibu lebok jadi alam cangkang urang mah ngalusan teuing alam cangkang sedengkeun alam cangkang alam palsu tah nu aslina mah hate sorangan mah baju alus can tangtu nembongkeun hate nu alus baju goreng can tangtu nembongkeun hate nu goreng maka ngahargaan manusia tong coba-coba tina bajuna besi eusieuna tukang tipu har ari heueuh hate baju alus can tangtu hatena alus baju goreng can tangtu hatena goreng rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus sabab hatena jujur kajeun buukna gondrong daripada jasna mahal dasina mahal jabatanana luhur tapi duit negara dipaok bangsat mah bangsat we atuh aduh geuleuh atuh da bener nana gerhana asli palsu nya ustad di dieu mah meureun asli meureun ngan kuring mah rumasa palsu keneh palebah mana kuring palsuna ceramah mah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ceuk ceramahna na ibu geus lalajo bageurna ari ngomong mah pinter praktek mah wallahu alam uji poe ayeuna ku kades sae cep ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudunya ka fakir miskin tapunten we ayeuna mah amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang palsu tah jadi ustad kusabab urang kabeh ge disebut palsu saha atuh aslina jawabanana innallaha ma'ana jelema nu asli mah hirup bareng jeung Allah ieu pangaosan nah jeung Allah demi Allah teu percaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ribuan jiga kieu tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok nana gerhana ceramah nah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pengajian hate suudon panya urang baraleg eusi hate rarudet kieu mun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang artina kuring nana gerhana ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit mata kuring mah datang ka dieu teu ngarep-ngarep duit atuh kumaha mun teu dibayar wios asal umum son tong dibayar, background tong dibayar, dareun tong dibayar, kuring teu dibayar, ridho lillahi ta'ala, ieu mah son dibayar urang henteu. Tempo Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kuring mah lain minta bayaran ngan sebatas minta adil. Well. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Bapak sholat, ibu sholat, nah jeung Allah cantang tuh pak asli tah jalma sholat cantang tuh jeung Allah kamana mang sholat kamana ka masjid kasaha ka Allah nah bubar sholat ngomongkeun batur berarti Allah teh diteuneun dina janela lain babawa atuh Allah teh kamana-mana sabab hirup innallaha ma'ana hirup mah kudu bareng jeung Gusti bener geuleuh atuh da sifat kudu niron sifat Allah kahayang kudu kahayang Allah kaputusan ge kudu kaputusan Gusti Lesti Kejora ti dieu geus jadi keputusan Allah kudu jadi penyanyi di Jakarta 1000 jelema ngahalangan moal mampu nu 1000 ngadon paeh nah kudu kitu we takdirna nana gerhana bajuna kieu calanana kieu cek Allah kudu jadi penceramah pek 1000 jelema halangan kuring ulah jadi penceramah nu 1000 ngadon modar Pak nah ngalawan takdir batur geus takdirna bener pan aya ngaran ustad mah urang ge apa lain kieu ustad mah diudeng digamis disorban
lamun datang teh duduk pada ngahormat wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well saja jalan eueun assalamualaikum daratang dieu sareng ayah kejora kajero kala ruangan kades panyete marenta doa marenta dipoto nah atuna negerhana bajuna kitu heuda keun bae atuh pira baju era umat Islam teh kudu haben pasiatina baju bener da anu kudu dibunian sebenarnya mah lain ku baju ieu tah baju takwa libasu takwa ayana di jero hate heeh kalah we baju bodas ari hate rudet gonok mata kakek katiru mah nah baju mah da kitu keneh hati bener keneh tah bapak-bapak ya barajuna kieu teu nanaon sok we penting menutupan aurat daripada so ieu ibu gagayaan ari hate nyarekan wae salaki lain kulir tete nyaan pisan gitu tiung ngaguyupuk datang ka imah buka panto eta ladang ngaji kuat sorongot teu era kitu ku gamis ngangsar kaputusan kudu kaputusan Allah kahayang kudu kahayang Allah sifat ge kudu sifatna Gusti heueuh tong mawa sifat ibu tong mawa sifat kuring sifat Allah geus sok tancelkeun dina awak teh kaputusan Allah awak ibu tegas diputuskeun ku Allah teh sampurna bulu panon ponok tampa pan geunah bulu panon ponok mah kucap kicep ge hampang tuh ieu mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 600.000 panjangan luk-luk kaluhur atau nempa urang teh wajib anu berat kicep balik ti dieu mora motor gelebug angin badag bulu panon palsu bari nilep duanana teu kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon ti orok nepi ka kolot da eueuh halis manyangan kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis duk init-initan kerok heula ganti ku patlot balik ti dieu leungit hiji awak genut tanpa cilina alus parab ieu mah genut leos ke kantor desa senam 2 tahun beres senam lain langsing kalak kebeuki meber da eta beres senam goyobod comro misro liliwetan toong salaki maot weh naha mikiran hutang urut baso mangga sirup matu marima sangsara narima kana kasangsaraan sabar beunghar narima kana kabeungharan bager nu beunghar bager nu sangsara sabar duanana ge ibadah ieu mah nu sangsara teu narima panasan we batur majuna usaha nyegi ayah kejora beunghar ngukut tuyul tahu sok loba suudon hirup ka batur teh anggur rampa awak sorangan da Allah teh nitipkeun teh moal kanu salah moal Pak Allah nitipkeun moal kanu salah moal mun Allah nitipkeun harta ka jelema nu alus hate maka hartana bakal miskin kabantu yatim kabela jompo dipangomeankeun imahna harta cicing di jelema alus hate matak Allah nyimpen harta teh tempo di jelema nu alus hate mah manfaat ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki sombong make kongkorong ge dongko lamun lempang gigibrig jiga nu setruk da eta geulang nepi kana ieu tah aral aing mah da ali teh di kitu-kitu si bebengok si eta heueuh ari kana BLT hayang nate era ku kongkorong mabay gelang aya kades dicarekan batur menang BLT aing teu hideng jelema kitu teh jelema beunghar mah boga tugas kudu mere lain kudu dibere ieu mah nu beunghar meunang BLT kesra ngadedempes datang bantuan ke nu miskin ngaku jelema miskin datang bantuan ke pedagang kecil ngaku jadi pedagang kecil kahayang teh da aya bantuan ke nu gelo sugan ngararaku jadi jelema edan
Lamun urang rumah sabeunghar gedong boga sawah boga tuluy menang BLT balik deui ka desa des hampura moal narima keun bae ngaran emak dituliskeun ngan wayahna tuh fakir tuh miskin mending ge duit ieu bagikeun ka ditu tah eta kakara disebut beunghar ari kitu mah kongkorong boga gelang aya kana BLT hayang kokoro keneh kitu patutna jigana nu beunghar nu datang heuk meunang jeung hayang balik teh lain kudu balik kudu sadar hirup bener bu ngan balik tidak ge bebeja juga salaki di mana bieu pengawasan yang saha nanagerahana naon eusina urang teh pan menang BLT bari urang teh beunghar cek ustad bakur dibikeun kanu miskin eta cek salaki tong didenge ustad ada gelo kitu mah jadi anger musuh ibu teh salaki ibu narima karena keputusan Allah. Yo kuring oge kudu jadi penceramah heuh nampa we tayana ayah kejora maksakeun sok digamis diudeng da moal anu ngulem atuh bisi si ayah yang jadi penceramah ulah kagok budakna jadi penyanyi ayah atuh jadi penceramah keukeuh yah moal payu kajen diudeng kajen digamis kumaha ceuk umum si ayah anyar tobat jadi takdir lain ayeuna baju bener mata hampura pak hirup mah tong sok nempokeun kasalahan batur tong sok lalajo kagorengan batur kasalahan urang ge numpuk dina awak sorangan memeh nuduh anu jauh memeh nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana tuh ngukur ilmu teh lain keur batur keur awak urang sabab jelema salah kapangi dina salah tong dibibirang jelema salah kapangi dina salah nak bisa eureun tina salah nu paling paur jelema salah teu kapangi deudeuyeun bapak beger kapangi nepi ka ditonyok eudek beger deui kapok da irung nyengsol tapi naha nu maling duit negara korupsi ngarana nepi ka detik ieu beuki mahabu beuki mace bohongan atuh nu korupsi mimitina editansil ngarana teu kapanggih nepi ka detik ayeuna bener nu salah kapanggih dina salahna bisa eureun tina salahna nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun tuluy-tuluyan teuing jeung capek jeung wel jeung lapar jeung hayang balik aduh bae resep we nyata saja jalan dipikir ai baheula gitu Lesti ka Jakarta ka Indosiar kumaha ngapung gitu da urang ge karek datang sakali ka dieu kuat geus ratu gangen teh teu kabayangnya eta Rizky Bilar datang ka dieu moal teu jigah bieu we ngarontok urang nu nyabak nu nyiwit aduh cenah ganteng dina kieuna ditempo nini kuat hayang nonyok matak memeh ceramah punten ibu ulah gumelis naha geus karolot atuh mun budak ngora umur 20 tahun datang kuring sarangeo aanana antep deuk gumelis ge budak ngora aya wajar boga modal geulis ieu nini di jalan sarangeo ustad ku aing hayang di enrin meureun nambahan umur kudu nambahan kadewasaan sok narima keputusan Allah kahayang ge kudu kahayang Gusti nya ari kahayang Allah mah moal bisa dihalangan pak nanagerhana kudu jadi penceramah kahayang Allah mangga we Gusti jeung abdi mah teu hayang teu embung sabab hirup manusia mah tong hayang tong embung lamun hayang dina teu jadi stres lamun embung dina dibere jadi embung mata geus we tong hayang tong embung tuh di Cisarua Cimahi loba nu gelo kunaon eta ku hayang jadi pejabat efek teu kapilih hanas harta beak rakyat ayeuna pan bantuan dicapluk anu dicoblos si komeng jadi we gelo sih tah nu ngagelokeun teh ieu tah kunaon make jeung gelo beak harta tapi jadi henteu matak hirup tong hayang tong embung ibu pan hayang mah boga salaki teh kasep jeung beunghar lin ai jadi jeung nu petot leg-leg we nu aya petot-petot ge jelema lain marmot hayang manu kasep bari beunghar kahayang ibu ternyata Allah mere nu petot tarimakeun da Allah mah uninga deuk nyalametkeun hate ibu
ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar, hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal diperiksa, telat balik bakal dicarekan, kasep beunghar timuruan sieun dipaok batur awet rajet ngaranna. Coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Malahan nu petot mah beger jeung batur ge, jor sia kawin jeung itu, geus bosan aing mah ka maneh teh. Jadi Allah teh rek nyalametkeun, Pak. Bapak dek piknik mayar 2 juta, karek dek ini jatuh ti tajong nyuksruk nepi ka jeding huntu beak 2 pan teu tulus piknikna lewas ka rumah sakit beak 5 juta kumaha cek bapak teung teuingeun Allah kuat eueuh kangartian lain Allah nu teu ngarti tapi bapak anu bodoh teu nyaho naon nu bakal kajadian di ditu ternyata gablus ka rumah sakit beak 5 juta lalajo TV aya berita bus dari Cianjur Selatan dikusruk karena solokan maut yang supir-supirna talung kene beak 5 juta daripada nyawa beak mata hirup mah geus kudu bisa tuma marima kulit hideung tampak we lain gluwang di glowing ari punuk renge geus we hideung-hideung ge meunang Allah jeung teu burung we payu pas ditanyakeun teh cing teh Pak kumaha kawin nu hideung genah nama genjeng genah bangsat ge teu tulus sing tanaon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampelkeun huntu eueuh beungetan matak jajadian Allah nu diciptakeun ku Allah naon nu teu guna matak urang teu boga hak ngahina kana ciptaan Allah naon sababna mun urang ngahina kana redamalan Allah sarua jeung ngahina kana perkara nu nyiptakeunana lain hinaeun batur teh bener ya kana ngaledek teh yai eta bibir kuat jeding gitu tong sok kitu narima kana kahayang Allah sadia atuh da matak sagala rupa ge baca ku asma Allah gersok bagong baca ku asma ngewa ibu kana bagong sieun ku bagong tapi sifat nama kapeung aya di urang nyuluduk we mah tong senam da awak aing geus alus mah keur maneh keneh dicarek ku salaki kumaha cek eta hayang dihakan sia mah bagong sieun ku bagong geuleuh ka bagong haram daging bagong tapi naha sifat aya di urang mangga emutah orai sieun ku orai geuleuh ka orai tapi naha nu dipika geuleuh orai ayeuna awak ibu pan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai pan geuning kitu pangajian teh ganti tiung ganti baju ari hate teh ganti-ganti alah naon beda jeung bebengok orai orai teh ganti kulit ngan teu ganti ngaran pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad pertanyaanana hate ganti henteu ayo nu teu ganti saha pek kadinya ayo kana orai geuleuh monyet gerasok monyet teh pan sarakah pan loba jelema sarakah leuweung ditungguan ku monyet nah da eueuh monyet ngarusak leuweung ditungguan ku bagong eueuh bagong ngarusak leuweung ditungguan ku orai eueuh orai ngarusak leuweung tapi monyet beak bagong beak orai beak tungguannya geuning ku jelema beak leuweung berarti lamun aya pejabat ngarusak leuweung bagong ari heueuh bagong nungguan leuweung tiba heula nepi ka ayeuna eueuh leuweung ruksak ku bagong monyet nungguan leuweung eueuh monyet ngarusak leuweung tapi na aya ditungguan ku jelema pejabat ngaranna ternyata leuweung beak jeung akar-akarna ternyata loba jadi jelema pejabat tapi sifatna jiga bagong aduh tah kitu keprok ngarah ditewak kabeh ternyata manusia teh leuwih sarakah batan itu sok baca ku asma Allah atuh da monyet lain kudu dibunuh bagong lain kudu dibedil orai lain kudu dialah antep baca ku asma Allah anjing oge hek baca ku asma Allah mun aya nu miara anjingkeun we nu maraban manehna nu lieur manehna nu jangar manehna der diposprit ku bapa ulah karunya makhluk Allah bahkan lamun dibaca eta anjing ku asma Allah bapak bakal era ku sakadang anjing
Palebah mana erana sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Lain wel biwir jaga. Najis anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, bener? Tapi nalika ibu nyeri hate ku si eta ngahina lak-lak dasar bebeakan panggih di jalan ibu nyumput mun panggih hayang nyakar padahal geus puluhan tahun tapi kanyeri anger keneh lautan anu jadi caina pek geras seuseuh kanyerina kajeun nepi ka peak tinggal satetes moal pernah bisa ngeleungitkeun kanyeri nalika urang geus dinyerikeun ku batu. Matak mun aya anjing isuk hargaan punten gitu. Baca anjing teh ku asma Allah geras. Bener? Hayam haik baca ku asma Allah kudu era ibu ku hayam mah kabeh manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna eukeur aduk tulangna pan ieu kaum seblak tuh gagayem eta tuluy hayam kabeh manfaat ti kotokna di karungan 15.000 sakarung geulis ibu geulis enjing-enjing ngenog karungan dagangkeun di warung bangkrut warung batur. Ternyata manusia berhargana manusia sampurnana punten lain ku harta lain ku pangkat lain ku jabatan lain ku ilmu sampurnana manusia gumantung hate anu alusna kumaha urang memperlakukeun batur ulah so ieu asa aing pangbogana ulah asa aing panghebatna ulah asa aing pangalusna ulah asa aing pangboga ilmuna justru jelema boga ilmu bakal era ternyata ilmu karek bijil tina bibirna can katempo dina gawe anu sabenerna. Well poho matak disebut al ilmu nur ilmu teh kudu jadi cahaya mana ilmu geus jadi cahaya teh mana nyaho agama na ari dina agama aya ngajarkeun pasea naha atuh urang ngararaku agama Islam tapi gurger wae saha atuh ngajarkeun gurger so geura pikiran ngaraku kabeh agama Islam tapi pan Islam teh agama salamet keur nyalametkeun jelema nu hayang salamet ieu mah kana ngomentar batur teh atuh moal salamet loba ngomentar manu aya ge ditonyok batur Persib eleh bapak nu maceuh teu balik Persib teu ocreg Persib daripada ngomong kitu nyieun kesebelasan tang Persib mengbal di dieu tah moal teh 100-0 si ayah tanu jadi kiper teh mau teu bari udud. Jadi jelema mah ulah loba ngomentar kana kagorengan batur Pak. Naon sababna? Lamun urang ngomentar kana kasalahan batur tanya awakna memangna urang geus bisa bener. Mun urang nyebut kadul ka batur na memangna urang geus daek. Mun urang nyebut bodoh ka batur tanya diri na memang urang geus pinter. Sapanjang urang boloho keneh kadul keneh mah tong mukakeun ai batur atuh. Bapak unget-ungetan kunaon ngartos gitu bisi nu mana nu tunuh balik atuh tuh tunuh sa itu teh balik acan abdi atuh tunuh ulah nyalakeun batur da urang ge acan bener jeung salah pada boga daek kedul pada boga alus goreng pada boga batur nyieun salah kapanggih nemprak tah nu paling paur mah urang nyieun salah can kapanggih nyumput di mana nyumputna na kopeah kadang-kadang nyumput dina tiung dina gamis hate nama nu leuwih nyaho ibu sorangan bener ya matak cek urang Sunda ge entong naon cek ulah yang serikeun upi ragrag tong yang serikan kalakuan batur kalakuan urang ge seung serikeuneun batur matak jalma mah tugasna maca ikro teh baca maca naon maca diri geus maca diri kakara maca Quran mun jelema geus bisa ngaji diri tuluy maca Quran maka Quran bakal dipake alat keur ngukur diri lamun jelema pinter maca Quran teu bisa maca diri maka Quran bakal dipake alat ngaledek batur da teu sadar dirina disangkana meureun Quran teh keur batur padahal Quran mah keur diri urang bener
Aing ngomong cinta ka Nabi ayeun pedit. Nah da nu pedit masih korun. Aing ngomong cinta ka Nabi tapi sombong, nu sombong mah Firaun. Ari ngomong cinta ka Nabi tapi sok ngadu domba batur, nu ngadu domba mah Abu Lahab. Ari ongkoh cinta ka Nabi tapi gede wadul, nu gede wadul mah Abu Jahal. Tuh geuning bapak teh keur naon make jeung ngewa ka Firaun. Geuleuh ibu ka Firaun, rujit, ngewa, geuleuh, wawuh, henteu, tatangga lain. Iya kadang-kadang urang ngewa ka Firaun anu jauh tapi sifat Firaun ayana awak urang. Naon sifat Firaun? Sombong. Bener. Geuning nu kudu dipikang ngewa teh lain Firaun itu. Tah kasombongan nu aya dina awak urang. Bubar ti masjid asa aing pang masjidna, geus salat asa aing pang salatna, nepi ka lalak dasar nyarekan ka batur teh sarolat, oi kos doma wae tara salat kitu. Tong kitu. Keheul tapi ku pangaosan kieu mah kahartinya kana hatena jekok-jekoknya pan kalakuan sararea kitu peta teh. Aduh tuh toong ku ibu Abu Lahab geuleuh ka Abu Lahab geuleuh tapi sakapeung sifat Abu Lahab aya di urang. Naon Abu Lahab sifatna? Ngadu domba batur. Hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu jadi diomongkeun Abu Lahab tuh kitu patut teh. Osok ibu gede wadul, Abu Jahal. Nama kejeng kudu geuleuh ka Abu Jahal, wawuh ge henteu. Kudu geuleuh ka Firaun, wawuh ge henteu. Tatangga ge lain. Kade sifatna aya di urang. Matak Abu Lahab, Abu Jahal, Korun teh simbol sifat manusia nu aya poe ayeuna. Kadang-kadang nana gerhana ge jadi korun, Pak. Penta we geura sok Kang kitu abdi teu ngarokok, abdi hoyong rokok, kumaha ceuk kuring meuli sorangan. Menta ka urang teuing riweuh. Jadi si korun tak kuring teh. Pedit. Bener? Matak ngaji matong jauh-jauh teuing bismillah ge moal kapigawe. Demi Allah make sumpah tah. Ngaji matong jauh-jauh teuing bismillah ge moal kapigawe. Bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku kawasa Allah, ku irdat Allah, ku keagungan Allah, dunia terjadi, ibu terjadi, kuring terjadi, laut terjadi, leuweung terjadi, irodat Allah, kahayang Allah. Lamun hayang alam dunia cicing, hayang alam dunia aman, ismi geura cicing jeung asma Allah. Ari asma Allah Rahman, Rahim, Malik, Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari. Tuh cicingan alam dunia teh ku Rahman Rahim. Naon artina? Welas jeung asih. Leuweung pikanyaah moal ruksak, sato pikanyaah moal beueuh jeung manusia silih pikawelas pikanyaah moal pasea. Tuh Rahman Rahim teh kudu cicing di ieu dunya teh. Ieu mah haben mah raca ya Rahman ya Rahim jeung tatangga pasea asa lieur aing. Allah boga ya Latif, aya Latif teh Allah nu maha lembut. Penta ka mantena ya Latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun kitu hate abdi ngarah lalembut hate. Ieu mah di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare sangu eueuh cai eueuh gantawang molor wae nya nu gelo kuat eueuh sangu acan paperieun aing pangaosan eta ya Latif kuat teu asup kana hate eta ya Latif. Allah boga sifat Al-Ghafar teh asak hampura artina urang kudu gede hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa bener. Lamun jelema geus diheulakeun ku kang ngewa sasampurna pakades kanu hajat datang kana pengajian sumping kanu maot teu boleh datang disinggareupan ku jelema nu geus ngewa moal balik. Kumaha bakal ngomongna? Yah kades kitu mah sakit rek nyalon deui. Matak jelema mah nu kudu pangutamana beresihan teh eusi hate. Kajian ilmu luhur hate kotor mah jadi adigung. Harta loba hate kotor jadi sombong. Tapi lamun jelema boga ilmu hatena alus bakal tawado. Ngaran-ngaran tawado boro-boro kolot. Budak leutik bakal dihargaan, Pak. Budak leutik apal Quran henteu, budak leutik apal hadis henteu, budak leutik apal kitab henteu, budak leutik osok salat tara, tapi bandungan ku bapak budak leutik pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu. Nu geus karolot kieu tah. Quran dibaca, hadis diaji, sholawat tuluy, sholat anger, boro-boro pasea jeung tatangga, boro-boro akte akur jeung dulur, ibu keheul ka salaki, teu diolok ku duit mah hese cager.
kunaon eta budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng ternyata di budak aya nu mahal yuladu alal fitro kesucian dina jiwana mata kekeh nu mahal malain elmuna nu mahal lain jabatanana nu mahal mata kasucian eusi hate otak sok baralik ti dieu teh sing bareresih hate teh anu sok ngadat wae ka salaki jadi tawado balik ti dieu geuwat tangkep aya kesalaki bakal nanya kunaon ai maneh balik pangaosan jadi lebay tobat robah teu si hate teh nya bener tina lekohna maca Quran teh kudu lekoh budi jeung basa lekohna maca Quran kudu lekoh budi jeung basa katempo eta Qur'anna di mana dina pagaweanana ieu mah lekoh maca Quran lekoh ngaledek baturna atuh teu katempo Qur'anna nu aya ge ngaledek baturna bener ceu saha teh tuh cenah ka ibu-ibu wae cenah ngepek teh cenah balik we kitu ai geus teu kuat ceuli begitu matak Nabi Muhammad engke bakal cicing di mana di Talaga Al Kausar nungguan umatna saha umatna urang ai Nabi wawuh ka ece Nabi wawuh ka kuring henteu Nabi wawuh ka pakades teu Nabi wawuh ka bos tadi dieu teu dan nu dipika wawuh ku Nabi ngan dua hiji jalma anu boga cahaya wudu ngempur di ditu teh awakna teh cahaya wudu ngan boro-boro di ditu cahaya wudu mah di dieu ge bakal nyata cahaya wudu ai wudu kunaon cai mustamal teh cai suci dan mensucikan tah cai nama suci ngan punten biwir nu can suci haben we kekemu ai geus kekemu ngomongkeun batur tuh cai nama suci ngan eta biwir ku hesekna disucikeun teh matak cai suci dan mensucikan cai na anu bersih maka saenggeus kekemu ucapan ge kudu bersih ieu mah ari kekemu ku cai bersih beres wudu ngaku ti mana mang wudu teu cara maneh kehead kitu berarti eta si eta can kekemu Pak kaharti mun diterangkeun kieu banget di wuduan ku cai naon cai bersih tuh banget teh ku cai bersih 3 kali lamun banget anu bersih marah mai somea dareh alus budi hade basa tah banget nu sok wudu mah ieu mah wudu haseum pamatuk eta mah boga hutang ka ebang emok eta mah pan wudu teh cahaya wudu teh banget nu dibersihan kudu nemongkeun kabersihan banget bersihna banget lain glowing lain kudak bersihna banget mah tempo marah maina alus budina hade basana merenah ucapanana ta eta wuduna banget eta greget aing mah tuh da haban we wudu tapi hasem banget si eta mah wuduna kudu dilalapkeun kana sumur nya bab wudu wae hese leungeun pandi wuduan kumaha wudu leungeun heueuh cai suci ieu leungeun kudu suci tong cukat cokot barang batur suci nu dicokot suci nu diasupkeun suci nu dikaluarkeun kaduana lamun bener ieu leungeun di wuduan kudu daek barang bere ieu mun sok wudu pedit capek wudu wae geus bangga Pak tuluy geus bisa wudu bisa salat ngaku surga nah memangna di Garut surga teh nya katempo cahaya wudu teh mun dikitukeun mah nya jadi resep barang bare omonganana merenah beungeutna marah mah kajian gedong sigrong eueun nu nganyang da lain teu kabita ku gedongna eta pamatuk nu boga gedong haseum imahna teh butut ku bilik molongo tapi loba nu nganyang tempo beungeutna ceuk ti mana ka dieu heula kateun emak ayah kejora ti mana ti kebon ka dieu heula ka emak aya goreng sampe legedet jelema nganyang ka imah eta padahal butut ternyata jelema lain mandang gedongna tapi mandang jelema nu boga gedongna gedong sigrong tapi haseum beungeut teu sudi nganyangna ge karek deuk nganyang anjing helder geus nyampak ajigeuna ku ceramah kieu mah piraku teu kaharti coli di wuduan 3 kali ku cai bersih geus mawa eta cai anu bersih membersihkan eta coli artina lamun bener ceuli di wuduan ku cai bersih sing bersih pagawean ceuli teh tong resep gosip darenge bu darenge ieu mah kana ngagosip teh eta nana gerhana teh meuni kitu ustaz teh nya wa oh ulah ibu-ibu wungkul
Nah tuh salah ngulem bet lalaki kudu ngulem na tuh ustadah awewe kan itu ngan lamun di dia aya ustadah tak urang ulah datang sirah dibuduan ku cai bersih sirah dibuduan ku cai otak jaga pikiran jaga hibdul akli ngajaga akal pikiran memeh ngomong pikir heula bisi nyigeng ka batur ngarah tepi omongeun ibu tegas nyaho kana kasalahan tatangga tong diomong-omong kasalahan batur bisi kadengieun der pasea naon untungna pasea. Justru lamun ibu nutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan ibu. Lamun ibu nutupan aib batur maka Allah nutupan aib ibu. Ternyata batur ngabongkar kesalahan urang teh bongan urang nusok ngabongkar kesalahan batur matak ngabejaan ka para ustad tong sok panatik ka batur dan jelema nu panatik mah ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana temok cantang tuh hancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Wah guru kayak itu tina dapuran awi dari di maloba dapuran awi pan teu lempeng kabeh bengkok ge ayanya keluarga batur anak batur baong tong sok diomong-omong ku bapa da bapa ge anak bapa cantang tuh ieu mah kade tong gaul jeung tukang mabok gitu ternyata budak manehna leuwih nya mabok nya jinah nya judi komplit sia tah tak eta mah jigana ceramah teh neurak ka ibu-ibu da rumasa. Pai nganu ngaran awewe mah teu meunang loba kaluar ti imah. Naha, da loba kaluar ka imah mah jangar hulu. Balik ti imah batur, Pak. Ayah kojora mah geus meuli TV. Ieu deui, Bang. Pak. Ayah kojora mah mobil lagi Fortuner. Balik deui, Pak. Ayah kojora mah kursi anyar. Capek orang ngomongkeun batur padahal mah keur naon kursi nikmati mah boga bujur anu sehat kursi alus bujur bisul da teu geunah diuk teh bener bapak nempo sapatu tong kabita ku sapatu tah nikmati mah boga cokor lempang make sandal capit gagah gaya aduh ieu mah hayang sapatu ai suku kacugak nikmati mah nu diurang lain kudu lalajo nu batu bener keheul atuh da cenah gerhana mah beda ti batur bae we beda sote awakna da Islamna mah sarua sahadat sarua zakat sarua puasa sarua nabi ge sarua naon nu ngabedakeun pedah teh disorban kitu nah di polisi ge aya intel tara di saragam teh ge intelna ustad gitu. Intel na ustad kaparangih ku aing mah teh nu ninggalkeun pamajikan nu kajauhan teh anggap we abdi teh intel na ustad teh nah tuh di Indonesia mah barareda pisan ustad teh bae naha da Islam teh dibangun ku rahmatan lil alamin kudu jadi rahmat ka saentero alam na teu sadar ibu ge cicing di imah barareda lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan borosot Cipejuh ku beda coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil anak ucing teh matak tong anti dengan perbedaan teh aya langit aya bumi langit tugasna ngocorkeun hujan bumi tugasna nandean hujan tukang tani seuri tukang pepelakan sugema jukut hirup tutut nyampak lauk aya ku beda eta matak nama ke jeung kudu anti ku perbedaan udah eta ustadna mah cenah eueuh kumis eueuh janggot teu jadi naha ustad teh kudu kumis jeung janggot wae aya teu jadi atuh oh pancena teh sunah rasul eueuh kumis eueuh janggot na kudu kumis eme ditapalkeun keun barareda oh nya tak mamah hayang ulum ceramahna nu bari curhat mamah dedeh ulemna ulah urang ibu pan init ka Indosiar ka ditu hubungi teteh Lesti teh Lesti kitu hayang ka Indosiar jeung mamah dedeh sok calurhat mamah dan aa curhat dong mah saroge abi mah nya burutnya teu usaha omongkeun ka mamah dedeh ka itu da eta mah bagian mamah dedeh bab curhat hanya tak mamang ulum caramana hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitabna ge Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan Balago jeung segala rupa ta eta mah Ustad Adi Hidayat mamah hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq mamah hayang nu jiga ojek online urang mamah hayang anu lentong Agim sepuh ti Geger Kalong Bandung kana Agim melentong saudara-saudara yang budiman
Alhamdulillah ya, sebuah kehormatan AA bisa hadir di Cianjur Selatan ya. Ini lemur Teh Lesti ya. Aduh, ya mohon maaf ya. AA sangat bahagia, Ibu bahagia bertemu AA. Ya, Ibu bahagia, tapi mohon maaf AA yang kurang bahagia. Nah, geus kalolot. Hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. AA mohon maaf, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit, karunya ke Pak Kades kudu ngamplop kaduaan. AA gimah lentau. Mama ngolom saramana hayang nu bari nyanyi. Mak Roma Irama mah berdakwah sambil entong digenggerekeun ku bapak mah ceramah henteu nyanyi henteu. Mak mah geus sidik jadi penyanyi bari berdakwah, pan urang mah nyanyi henteu, dakwah henteu. Bener? Kira eta lagu Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin cicing heula atuh nih. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi itu tuh ngengklokan wae. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan empak tungting dembang. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Orang NU ge dakwah ku nyanyi, Pak. Wujud ki dembah, empak tungting dembah, empok pak tungting dembah, empok pak tungting dembah, empok pak tungting dembah, babo bak boba, babo boba, pang pang dembah, empok pak tungting dembah, empok pak tungting dembah, empok pak tungting dembah, empok pak tungting dembah. Mbok pak tung ting tung ba, babo bak boba, babo boba. Moal aya qosidah paling menang internasional ieu. Tanpa latihan loba nu nabeuh daripada qosidah ibu haben latihan eueuh nu nabeuh. Di Indonesia mah dakwah teh make musik dinyanyikeun, beda jeung di Arab. Aki-aki dakwah di masjid nyanyi deui mun magrib. Eling umat muslimin muslimat. Hai. Kunaon sih itu seserian. Meureun akur sorana jeung akina meureun. Hayu urang berjamaah salat subuh ayat 5:30 magrib. Eta ku nyanyi. Persis sobat urang Persis pantaraki gituan. Muhammadiyah taraki gituan. Keun bae nafsi-nafsi nu osok pek tuluykeun nu tara tong ngaganggu sabab nyieun masjid teh butuh eusi lain haben pasia pupujian jeung henteu ngeusian marumu. Kartos silih hargaan jeung umat Islam nu lain teh atuh. Lain ieu mah dapon maneh sok rajaban batur tara kade euy tong gaul si eta tara rajaban. Tong sok kitu. Kartos takbiran di Indonesia da lain budak ngora. Pan aya di Arab budak ngora euceuk. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Arab. Blues ka Cianjur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh eta hair makanya aya etah deh. Bae we butut-butut gen urang. Kaasup maraban hayam Bandung jeung Cianjur beda. Matak Cianjur mah terkenal hayamna hayam pelung kongkorongna panjang si horeng tina maraban. Pan aya di Bandung mah maraban hayam teh jiga nu keheul. Di dieu mah pan kur titi matak hayamna teh alus kongkorong teh.
dibere ku urang Cianjur ku Ajampang tah orang Kadupana tah cenah tah hayang ieu hayam pelung bawa ka Bandung paraban ku tetangga meureun aya minantuna teu usaha da eta mah kajian nu nyarekan kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu nah da isukna teh hayam teh bisa kongkorongok dicekek ku minantuna maraban hayam wae berbeda kolot baheula ge dakwah make seni make jeung aya kacapi suling gerasa kacapi kecap nu hiji suling susul sing eling ai kacapi kawatna 20 nemongkeun sifat wajib Allah nu 20 tuh nadana 5 damina 3 di dunya teh beda-beda matak manusia dijentrengkeun ku ahlina selengkeung ngadede Lesti pan nyanyi naon teh teu mung sia nu kasurupan bangbung hidung gerebeg mah sudi ngubaran tong bangbung hidung tetep dada kamari mah di Sukabumi nyanyi eta teh kades mere gope eta moal burung di pisono buah kades sare aing hate kuring moal benang di bobodo panutan buru atuh panutan im udah moal beak sarorog sawah panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh raga mitineung astagfirullahaladzim aya jelema di anak teh pak atuh urang di luhureun la ilaha illallah Gusti atuh meureun urang teh dina sirahna la ilaha ampura apa ampura mana kades tet ieu mah keur meragakeun Dede Lesti make kacapi tah yah pan ayah teh ka abdi teh ngaku anak ngaran-ngaran ka anak heueuh kudu kumaha atuh kolot ka anak tetep dede moal burung di pisono buru eungap yeuh hate kuring moal benang di bobo tuh aduh nuhun sing parak alah bah sing parak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi ngan cek ayah gejora cenah naha akang teu didoakeun abdi mah ngadoakan nu mere wungkul teu ti saha tah kakara eudeuh ngadoakeun ya sing panjang Yuswa para aduh kades sayang didoakeun kanel Pak Kades lanceuk abdi eta lanceuk abdi pokona urang mah nu mere duit langsung di aku dulur yalah sieun ku angin deh tetep sahaeun atuh nya oloeun teh sekdes tak gitu kudu daek usulan hirup mah tetep dede pan Lesti oge pada nyawer bangga atau resep ieu ge sarua da jelema ulah ari Lesti disawer urang henteu sarua jelema urang oge pan cenah beda itu mah artis ieu mah ustad barang lebok mah anger sangu tetep dede moal burung di pisono buru hate kuring mereka di hate kuring moal benang nuhun mah di bobodo panutan era aing euy lain tapi
saking ku hayang mere ka incu kuat di korean heula panutan imut basa kuring antengnya ini lila wang aduh raga mitineng hate jadi honcewang heubeul aing mah ngabibita daun hiris si gawir dikeresekan aduh ampun takdir teu bisa marido ridho tapi mah aduh kade beli kerjaan mah era ti kolot ditarima marido teu bae dina teu ridona geus beunang ieu tah ustad kieu cara usaha modal leutik can tamat nyanyina ge tetep dedeh moal burung di ya mana boga warungnya henteu nah itu boga warung cicing wae genah ya tah cocok heuna ieu teh Cianjur teh nu bager teh ukur sakitu tina jamaah jumlah sakieu nu bager ukur opatan sing era ku kolot tuh kolot mah hayang mere ka budak ngora tetep siapa jeung nunyu ka urang teh ya ayah Lesti telepon itu ada yang kena nagrana gitu keur nyanyi gitu oh sugan itu transfer ka dia tetep dedeh moal burung di pisona hate tah geus rada amak ieu teh hate kuring moal eudeuh deui kitu moal beunang di bobodo panutan imut basa kuring anteng si sekdes kamana anteng nyawang aduh raga mitineng napa gawe desa tengan duaan hate jadi hon cewang moal aya seni nu paling merenah nu paling genah iwati seni Sunda bandingkeun jeung dangdut sok ku besi tur saya lagu dangdut malah lieur kana sirah maka jeung aya judul lagu buka dikit jos urang ge kuat ngahuleng artisna pondok rokna pan juk mikir naon nu dibuka naon nu ditojos coba Sunda aduh merenah Sunda mah bang bung kade ngagerebeg kade mung sieun seni teteh ngaranna teh menang urang cinta karena seni menang ngan ulah segala rupa make nada adan sing alus ibu resep dangdut pek ngan omat adan ulah jiga dangdut teka bayang atuh nu adan hayala sholat hayal jigana digemok ta masjid ge ulah aya nu asup deui dina dangdut ya pek bae ngan wayahna ari adan mah ulah jiga dangdut orang Cianjur pan lamun pangantenan sok aya sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran kitu sawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran menang pek ngan punten ngimaman make Fatihah ulah nada eta teu kabayang ayah kejora ngimaman aya nada sawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina eta nu tukang insyaallah jamaah teh bubar nu aya teh rezeki bilar minantuna jadi maksudna hepek deuk make seni mah ngan ulah sagala rupa disenikeun jeung ai urang hirup dina seni kudu nyeni bener bu ada urang Sunda mah karari itu karena seni teh resep pek teu naon
malahan mepan bapak oge sholawatan make seni. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, tuh eta seni. Aya deui nu jiga dangdut, sholatul hoho salamul hoho ala tohaha rasulil haha. Aya oge nu maca shalawat jiga es lilin, Allahumma sholli dek mere wasalim ala. Bener ieu perjuangan ti tungtung itu belaan wah leumpang saking kunyaah ka urang nuhun ma alhamdulillah saking kunyaah bagja wah bener ka dia tuh bi di dia bibi teh bibi urang ibi teh di dia sing sehatnya salam kasih emang teuing atuh ayo anu di dia di sarua oh syukur bi nya sing sehat. Aduh kade nitip bibi urang kade nitip pokoknya cek urang kan mere duit langsung aku dulur tah ieu nu dihareup aing ngaku dulur aing mere henteu dulur ti mana ngaranjeng dulur mah mun gering kudu silih longok, mun susah kudu silih talang, lamun lapar kudu silih bela, teh teh jeung dulur. Tah ayeuna sagedeung deui urang ngeusan balik. Enggak. Kunaon? Saha betah keneh? Ibu. Heuh urang nu geus teu betah. Meunang make seni pek bae. Bapak tahlil beda sok lamun dina maot maca tahlil aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih Pak. Lamun dina maot aya nu tungkul geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh mah cing teh ki isuk tahlil deui siap genah cenah tahlil ieu mah teu lila nya heueuh da hees. Coba ustad di dia anu tahlil bener sajam satengah aya nu gigideug geuning tahlil la ilaha illallah lo ilaha cinta mang nah di gudag gideug batur mah tungkul tempo ku maneh nu tungkul mah ngadon sare jadi emang di gudag gideug ngarah teu sare nganu paling paur nu muih illallah 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 illallah. Nah da bubar tahlil batur mah balake cerakan dahar sia mah golokok di buruan rek nu tungkul rek nu ngagideug rek nu muih tetep pagaweanna mah sarua keur maca la ilaha illallah. Silahkan berbeda tapi satu dalam tujuan kaasup poe ayeuna rajaban pek ayeuna rajaban ayeuna henteu tetap kado terindah dari bulan Rajab adalah salat. Persi salat, Muhammadiyah salat, jamaah tabligh salat, orang NU salat, itulah Rajab teh hasilna mah salat. Matak geus tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curan keun bararedag teu kudu riweuh bener ibu. Ta ibu oge pan kumis eueuh janggot eueuh coba lalaki aya kumis aya janggot heuh beda. Matak ibu-ibu mah lamun baeud lucu kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu. Coba bapak geus sok baeud kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun atuh. Matak lalaki mah teu meunang buat baeud lamun ieu tah boga hak prerogatif ieu mah nu teu bisa diganggu gugat kaum ibu-ibu mah baeudna teh mun bapak-bapak mah ulah. Matak dek rajab, dek terajab, dek muludan, dek temuludan tetap urang kebersamaan, urang jaga nilai persatuan dan kesatuan ngan tina bulan Rajab. Dan naon atuh subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Tah Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang oge kudu berjalan. Ti mana urang berjalanna? Tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager. Matak di bulan Rajab ayeuna isuk bakal berubah manusia kabeh. Nu kedul jadi daraek, tungguan engke masjidnya bakal pinuh. Nah, apa nu kedul jadi daek, nu salah jadi bener, nu goreng jadi alus, anu bodoh jadinya ho. Mi'raj ai mi'raj naik ka mana Nabi Muhammad naik ka Sidratul Muntaha maka urang ge kudu naik na darajat ngan pamungkas tina rajaban adalah sholat. Aya apa DKM di masjid ieu mana
pada KM dia rek diberi duit moal dibawa ku urang mah da duit ieu mah keur pada KM walah kuat silih tunjuk pada KM boro pada KM ieu mere duit aduh urang mah moal dihitung sieun jumlah gede jadi lebar mana pada KM waduh pada KM ngimpi naon gede milik pada KM bisi bok ruksak bisi mikrajet ange ieu nya demi Allah nanyakeun leresna ieu teh bener sok teuing 2 juta teuing situ pokona tong hayang apal abdi sieun jadi terido ieu teh duit urang sebenarnya mah da mere urang ngan kurang dibikeun deui ka pada KM bisi mik ruksak bok ruksak eta ange nya aduh tah mun dikieukeun tiap pengajian dikieukeun ieu ge moal teh hayang jadi DKM ibu sing sarehat paranjang Yuswa parak milik dareukeut rizki anggang balai jarauh cocobi sim kuring atas nami Nana Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.